Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Faqan qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal syaratna tayamum. Ieu nadoman teh disusun ku mama pagelaran 2 Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Ki Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngupingkeun tur anu ngamalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sakabehna syaratna tayamum aya 10 perkara kudu malum. Hiji tayamum teh nyaeta ku taneuh anu ngebul dua taneuna teu geuleuh. Tilu lebu nu can dipake micenan kana hadas. Kaopat teu kacampuran. Silebu teh kutipung jeung ku bangsana. Limaneja lebu jeung mindahkeunana. Genep ngusap beungeut jeung ngusap leungeun teh kudu pukulan ulah gesek. 7 kudu miceun najis samemehna. 8 nerangkeun kiblat dadina. 9 tayamum geus manjing waktu. 10 tayamum saban fardu tangtu. Ari sakabehna syaratna tayamum aya 10 perkara kudu malum. Hiji tayamum teh nyaeta ku taneuh anu
pul dua tanah na tegeleng tilu lebu can dipake micenan kana hadas keopat kecampuran sila buteh kutipung jengko bangsana lima naja lebu jeng mindah kenana genap ngusap pengejeng ngusap lengan teh kudu pukulan ulah gesek tujuh kudu micen najis memehna kedelapan nerangkan kiblat tadina kesalapan tayamum geus manjing waktu sepuluh tayamum saban fardu tangtu wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.